Numpang humor ya dulur baraya, DJ Sunda Volsera. Bentar, HP disimpen heula, notifikasi teureun. Online, online, online. Ari ka aing mah lasin kamari. DJ drop napelan heula atuh, aya nu keur panas hate. Salaki kuring karanda deui, pulang ka imah jadi jarang deui. Saurna lembur padahal mah bohong deui, aing di dieu ngan bisa nyedih deui. Isu-isu pamitan rek kerja sayang, berangkat tingali storyna keur hayang. Ngopi 2 gelas caption tersorangan, aing di imah nyanggu bari nahan perasaan. Baju anyar parfum jadi loba, biasana cuek ayeuna mah beda. Rambut disisir nepi ka kinclong siga kaca, ternyata hayang papang dijeng nu aya rasa. Aing nanya lemes, akang ka mana? Jawabna santai, biasa gawean. Tapi GPS hate mah teu bisa dibohongan, mapna nunjuk ka warung randa seberang jalan. Salaki kuring karanda deui, pulang ka imah jadi jarang deui. Saurna lembur padahal mah bohong deui, aing di dieu ngan bisa nyedih deui. Akang sinyal di randa leuwih kuatnya. Motor dipanaskeun nunggal peuting, padahal gawe mah deket teu kudu touring. Tapi jalurna muter siga nyari angin, nyatana mah nyari nu leuwih amis. Warung randa jadi base campur rahasia, ngopi gratis bonus senyuman manja. Aing di imah masak sambal lada, di ditu mah dahar hati jeung rasa. Akang di mana? Di jalan sayang, jalan ka mana? Jalan kenangan jeung manehna. Salaki kuring karanda deui, pulang ka imah jadi jarang deui. Saurna lembur padahal mah bohong deui, aing di dieu jadi strong deui. Randa mah tu salah nu kagoda, lamun iman lemah pasti gampang kabawa. Istri setia ulah terus disiksa, lamun hayang dua mending jadi pelawak waenya. Lur baraya numpang humor DJ Sunda Volsera. Akang GPS mah geus canggih ayeuna, tapi naha hate teu bisa diarahkeun. Belok kiri, belok kanan, tapi anjeun belok karanda deui. Salaki hieup jalan, gara-gara randa seberang. Saurna rek ka tujuan, nyatana mah salah haluan. Isu pamitan
DJ Sunda Volsera sadiakeun sagelas kopi heula urang nyariakeun kahirupan realita deui. Aduh saha nu teu salah fokus mun ningali ronda nu gayana siga Mojang SMA. Bapak-bapak jadi loba alesan kaluar imah. Isuk-isuk ka warung nasi aya randang make hoodie sendal santai rambut dikuncir sakampung langsung nyengir cek angan meuli rokok tilu kali bulak balik toko nu dijual ukur kopi saset nu diteang mah nu megelang pink. Bapak-bapak jadi rajin cukur padahal samemehna gondrong nganggur nu tadina remen ngorok ayeuna push up unggal sore rande tapi rasa gadis lempang saeutik lalaki nangis seri amis kedip tipis RT RW jadi romantis rande tapi rasa Mojang bapak-bapak jadi tetenang nu tadina anti TikTok ayeuna live unggal penting. Bang dadan nu biasa pelit ayeuna traktir cireng selit si Ujang nu can boga kerja ngomongna siap jadi imamnya aya nu sok pura-pura olahraga naliwat ka Gang Anjeunna padahal mah senal jepit kau sobrong jeung dengkul sakit. Yo cek warga ieu mah bahaya randana gelis gayana beda selfie satik langsung rame komen assalamualaikum neng padahal geus ubanan men aya nu ngajak healing aya nu ngajak touring padahal bensin motor oge ngutang heula ka warung mangening randa tapi rasa gadis ngajadikeun lalaki jadi dramatis nu tadina cuek politis ayeuna jadi puitis randa tapi rasa Mojang sakampung loba nu berjuang nu tadina anti cinta ayeuna gagal fokus kerja tong salahkeun randana mun bapak-bapak gampang kagoda mah kumaha nu penting mah ulah nepi ka lupa bayar cicilan motor. Numpang humor ya baraya di Sunda Volsera ngopi heula hirup mah ulah kaburu-buru online deui tiap penting teu eureun deui aing nanya jeung saha sih jawabna teu jeung saha-saha deui. HP telepas di lengan senyum sorangan siga nuker kasenangan aing deket langsung di lock layar waduh akang makin curiga beki liar jam 2 peting masih kene aktif status online hati aing jadi negatif aing kirim chat centang 2 teu dibales tapi nu sejen langsung direspon gancang bales aing nanya
humor ya dulur baraya. DJ Sunda Volsera. Neng, aing mah teu kuat nahan seri, tapi nyeri. Di ditu maranehna ketawa. Di imah sepi kawas kuburan. DJ masukkan pelan, kendang heula. Randa mah sok ngabodor, salaki kuring jadi lodor. Seri di ditu beuki kendor, di imah aing mah jadi sepi kotor. Isu keneh geus siap rapi, minyak wangi padahal biasana mah sepi. Aing nanya akang rek ka mana, jawabna enteng rek nyari suasana. Telila muncul story di HP, ketawa dua caption happy happy. Aing zoom dikit jelas pisan, eta randa day make filter imut pisan. Ngabodor saeutik salaki jadi betah, seri sake di imah jadi leungit tarah. Aing di dieu ngadagoan lelah, anjeunna di ditu kalah katambah sumanget mah. Randa mah sok ngabodor, salaki kuring jadi lodor. Seri di ditu beuki kendor, di imah aing mah jadi sepi kotor. Ka warung cenah meuli kopi, balikna sore ningir sorangan deui. Kuring nanya naha lucu pisan, jawabna aya meme hiburan. Padahal mah lain meme biasa, eta randa nu jadi sumber bahagia. Ngabodor dikit langsung klepe-klepe, aduh akang gampang pisan keplek. Akang betahnya di ditu teu ieu mah hiburan wungkul. Hiburan unggal poe, paket langganan. Dijen suling masuk galau dikit. Randa mah sok ngabodor, salaki kuring jadi lodor. Seri di ditu beuki subur, cinta di imah jadi mundur. Ngabodor mah teu salah, asal ulah kalelewihi. Lamun nepi ka mobohokeun nu di bumi, seri di luar teu salawasna, berarti bahagia kadang nu sepi. Nu paling satia, nu paling satia. Numpang humor ya baraya. DJ Sunda Volsera. Ngopi heula, hirup mah ulah kaburu-buru. Bang emo deui, bang emo deui, unggal minggu nagih deui. Salaki kuring mah santai deui, padahal duit mah teu aya deui. Isu-isu aya nu ngetok panto ibu, cicilan tos tempo. Aing ngarenggak mikir kudu kumaha, salaki di luar malah keur ngobrol jeung randa. Gawe teu jelas penghasilan nihil, tapi gaya hirup siga nu stabil. Ngopi di warung unggal sore hadir bayarna ku
heula engke mikir. Aing nu mikir, aing nu pusing, anjeunna mah ketawa bari leuleus nyengir. Kahirupan beuki sempit, anjeunna mah beuki deukeut jeung nu genit. Bang emo deui, unggal minggu nagih deui, salaki kuring mah karanda deui, aing di imah ngitung rugi deui. Akang duit cicilan kumaha? Tenang, aya jalan. Jalan ka mana? Jalan karanda heula. Hirup ayeuna beuki mahal, harga naek teu bisa ditahan, teu boga duit malah nambahan, utang numpuk jadi beban. Pinjem ka dieu, nutup ka ditu, gali lobang tutup kuno anyar kitu. Akhirna mah jadi lingkaran setan, hutang nambah teu aya jalan kaluar pisan. Salaki mah sibuk cari hiburan, randa seberang jadi tujuan. Aing di imah mikir masa depan, anjeunna mah mikir saha nu ngajakan. Bang emo deui, dompet kosong cicilan mudak deui, salaki kuring karanda deui, hirup jadi drama tiap poe deui. Hirup susah kudu silih nyuatkeun, teu cukup ngan ukur hiburan, lamun teu boga penghasilan, ulah nambahan masalah jeung godaan. Wilujeng sumping dulur, balik deui jeung DJ Sunda Volsera. Rek nyaritakeun kahirupan sapopoe, nu kadang lucu, kadang nyeri, kadang mata panas lalaki hiji kampung. Tong aya nu baper, tong aya nu ambek, ieu mah saukur hiburan penting sambil ngopi. Lamun sarua jeung carita anjeun, eta mah kabeneran wungkul. Sok ngomongna, hayu ngopi heula, tapi motor muterna ka ditu deui. Warung kopi ngan jadi alesan, padahal mah hayang ditempo butet teh deui. Kang Oni unggal sore siap-siap, minyak wangi loba gaya mantap, kababaturan ngomongna santai, urang nongkrong biasa atuh cuy. Tapi nu apal mah seribay, sabab tujuan geus kabaca ti heula. Jalan ka warung lurus saenyana, manehna malah belok ka gang randa. Di teras aya lampu samar, Kang Oni langsung pura-pura lapar. Numpang ngopi tiasa teteh, padahal di warung tadi geus 3 gelas. Sok ngopi tapi kadinya deui, unggal penting alesan sarua deui. Kopi pahit jadi saksi, Kang Oni kalah salah strategi. Ngomongna nongkrong jeung barudak, motor parkir di ditu
Orang bodas, siga duda galak kelas atas. Upload story, kopi jeung rokok. Caption nah hirup kudu strong bro. Padahal nu dia rapkeun mah hiji. Semoga teteh ningali story. Ieu deui. Ayeuna mah jaman geus beda. Lalaki flirting modal emoji bae. Reply story make geus ngarasa jadi calon salaki. Warung kopi ayeuna jadi markas. Curhat lalaki nu nasibna keras. Aya nu gagal pinjol online, aya nu gajeuna kalaku cicilan. Kang Oni paling semangat lamun aya nu nyebut teteh janda. Celina langsung siga radar, mata nacang kawas lampu pasar. Bapak turang geus apal polana. Mun magrib pasti nilang jalmana. Ka mana Oni? Rek meuli rokok. 2 jam teu balik-balik bro. Kadang lalaki teh ngan butuh perhatian. Sanajan modal kopi sacetan. Nu penting aya nu ngadengekeun. Curhat hirup jeung masa depan. Tapi mun nunggal penting ka ditu deui. Eta mah lain ngopi biasa deui. Eta geus program rutin mingguan. Nu bensinna leuwih mahal tibatan kopi. Sok ngopi tapi kadinya deui. DJ muter mane datang deui. Lalaki ayeuna loba akal. Ngopi jadi modus paling gagal. Ka warung ukur formalitas. Nu penting bisa papasan sakedap. Kang Oni ayeuna makin nekat. Padahal dompet tinggal. ATM stroke. Kopi bisa ngaleungitkeun tunduh. Tapi lamun nunggal penting ka imah randah. Eta mah lain capein. Eta mah perasaan. DJ Sunda Volsera sadiakeun sagelas kopi. Tong pundung ieu mah sakadar hiburan. Ayeuna mah beda. Mang Udin ubah heula anti parfum. Ayeuna mah sapoe 2 kali mandi. Aya naon ieu teh?
jadi rame, grup wah panas, bapak-bapak dandan kawas rek pentas. Aya nu mawa roti, aya nu mawa duren, padahal di imah sorangan can meuli gas LPG. Mencok warga ulah julid teuing, randa ge manusia hayang dipikanya ku batur nu penting. Tapi nu lucu mah lain randana, nu gelo teh lalaki-lalakina. Randa beki menawan sakampung jadi tetahan. Nu tadina jarang mandi, ayeuna skincarean unggal pagi. Randa gedir saeutik, duda-duda langsung narik. Nu tadina cicing anting, ayeuna jadi rajin senam jantung. Tong sok nyalahkeun randana, mun bapak-bapak teu kuat iman mah kumaha. Lembur jadi rame deui ku cinta jeung modus basi. DJ Sunda Volsera, hayu baraya urang goyang santai. Carita ti lagu ieu jadi tukang galon. Punten, galonna parantos sumping, padahal mah galon kosong nah gecan aya. Baheula masih ajarang katingali, ayeuna unggal poe liwat deui. Mawa galon dina motor butut, senyumna leuwih kinclong tibatan galonna. Cik tatangga
Gauta